Mauliduhu bimakkatal amina, wafatuhu bithoibatal madinah. Tempat dibabarkeunana di Makkah, pupusna di Thoibah eta Madinah. At-tamma qablal wahyi arba'ina, wa umruhu qad jawaja sitina. Sampurna memeh wahyu 40 tahun, umurna ngalangkung 60 tahun. Wa sab'atun auladuhu faminhumu salasatun minadz-dzukuri tafhamu. Anu tujuh putra nanti sawarehna, anu tilu ti pameget hartina. Qasimun wa Abdullahi wa huwa thayyib wa tahirun bidaini yulaqabu. Qasim dua, Abdullahnya eta thayyib, jeung tahir kudua eta ngaran laqab. Atahu Ibrahimu min surriyah, fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Sumping katilu Ibrahim tijariyah, nya ibuna Siti Maria Qibtiyah. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah, hum sittatun fakhud bihim waliyah. Lian Ibrahim ti Siti Khadijah, eta genep cokot kabeh sing mijah. Wa arba'un minal inasi tudkaru, ridwanu rabbi li jami'i yudkaru. Anu opati nu istri rek dicatur, karidwan Allah kakabeh rek dihatur. Fatimatu Zahra'u ba'luha Ali, wabnahuma sibtani fadluhum jali. Fatimah Zahra carogenanya Ali, putra nu dua unggulna ulah lali. Fazainabun wa ba'daha Ruqayyah, wa ummu kulsumin zakat radiyah. Tuluy jenab sab'adana Ruqayyah, ummu kulsum nu beresi ridho Allah. Antis aini swatin wafatul Mustafa, Uirna fatanan nabiyal muqtaba.
ngantun salapan garwa pupus jeung Nabi dipilihkeun pada mila kajeng Nabi Aisyatun wa Hafsatun wa Saudatun Sofiyatun Maimunatun wa Ramlatun Aisyah jeung Siti Hafsah jeung Saudah Sofia jeung Maimunah jeung Siti Ramlah Hindun wa Zaidabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatun murdiyah Hindun Zainab kitu deui